payung aya payung. Etalah tahun 70 hiji, Masya Allah Karim. Teu bisa kapopohokeun tah. Harita teh kajadian eta nu pohara jasa. Masya Allah, haju kula ngomong ka Abah. Pan Bung Karno geus maot sih bisa ka dieu nya, cak kula teh. Heueuh nya, cak kula teh abah ge teu kaharti. Ngobrol jeung budak ieu beureunanan. Abah ge teu kaharti cek nanti. Bareng geus gede mah loba Soekarno kuari. Aya Soekarno M Nur. Tah mah bapana Rano Karno tah mah. Ieu mah keur carita. Eta bendera Kangjeng Nabi teh kapan teu aya ngahiyang. Lamun engke cak Bung Karno saat itis Indonesia bakal bangkit kembali. Engke Indonesia bakal perang, iraha eta. Ditanya iraha perang ke di mana-mana itu tuh Baduy geus gerang. Hiji, nomor kedua di mana-mana presidenna urang Sunda. Lamun presiden geus jadi urang Sunda bakal ieu mah kajen kumaha ge. Engke urang Sunda nu bakal jadi presiden. Nomor Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama. Alhamdulillah urang mah poe Minggu masih keneh eksis ngadengekeun ayat-ayat suci Al-Qur'anul. Mun lain aya iman anu teger di jero hate moal daek ngadengekeun ayat suci. Timbul tina kaeksisan iman istiqomah. Kajen teuing di imah loba urusan ngaji kajen teuing deuk aya nu nagihkeun bae nu nagih mah antepkeun keuna ngadagoannya na. Malah ribut jeung pamajikan ge. Pamajikan ditinggalkeun ngaji heula pelampiasa. Nu jelas urang mah alhamdulillahirabbil ngadenge batur mah nu di puncak minggu teh, nu di Lembang, nu di Bali, anu ka Amerika. Wih, urang mah kulantaran teu boga duit, alhamdulillahirabbil. Urang mun boga duit sarua buat teh. Mah sapira ieu mah sesa kabeh ge. Ruruntuk tapi teki ja duit batu kongkorong. Sebenarnya mah duit ambalaya di bank. Atuh cek saha eueuh duit jaloba di bank. Sanajan teu boga urang. Ieu urang ngalalakon dibawa ku dimensi dauhan Gusti Allah nyaritakeun tentang kejadian bapak jeung ibu moyang urang baheula. Nu kamari dicaritakeun tentang iblis. Ku biadabna iblis, ku bangkawarana iblis teu nurut ka Gusti Allah. Di tengah hormat sujud ka Kangjeng Nabi Adam tetap janama embung lantaran aya gede hulu takabur asa aing mulia asa aing agung maknya nu mulia jeung nu agung kudu sujud ka nu sahandapeun aing kaheula aing mah maka cak Allah teu layak surga dicicingan ku jelema anu sombong jeung takabur turun sia iblis turunlah iblis ka dunia. Jadi kuari di sorga geus eueuh sakadang iblis. Nu aya sorangan Kangjeng Nabi Adam alaihis. Masya Allah. Ente bisa ngabayangkeun Kangjeng Nabi Adam sorangan di sorga. Sorangan. Ya Allah ya Rabbi.
numantak lamas kana jannata masyafiha mustauhisan barang Kangjeng Nabi Adam sorangan di sorga cicing nyana lempang kakalir kakidul kawetan kakulon ngarasa teu betah di sorga teu betah. Cek Gusti Allah Adam kunaon maneh atuh ngarasa teu betah sepi Gusti usah saha batur ngobrol eta istana sakitu poharana buatan aing ciptaan aing tuh kendaraan sia hayang naon bae hiji berandek naik naon bae eta bubuhan sakadaek sia deuk kumaha bae ge tetep Gusti eueuh batur ngobrol hese abdi teu betah Gusti tetep bae teu betah oh teu betah teu betah kayaknya ho aya bae sarelah Kangjeng Nabi Adam falamma barang Kangjeng Nabi Adam sare khuliqat min dal'ihil qusra min syaqihil aisar cokot ku Gusti Allah tina iga nu pendek paling handap belah kenca cokot ku Gusti Allah dijadikeunlah Siti Hawa citakeun ku Gusti Allah plek cicingnya na di sisirna ente ulah boga pikiran kos urang bojong Siti Hawa atau bangsa kos orang korelet gitu moal aya nu geulis di korelet ngaranna ge korelet kutru pangodokan sakurang korelet belum tahu aja dia nu jelas sebagai selayangan tetap di korelet bagi bojong mah irung penyek pahili jeung kutil ayo Siti Hawa mah popoharat Masya Allah begitu hudang Kangjeng Nabi Adam gigisiknya barang bentak siapa sih ini kaget Kangjeng Nabi Adam berjuta bintang di langit satu yang bercahaya emangan hiji-hiji nyana doang ku Kangjeng Nabi Adam langsung dek dirawel Siti Hawa ge sarua ningali Kangjeng Nabi Adam ge bogo sarua pada dek narawel cek Gusti Allah stop oi ieu nanaonan paingan kuari tesaha asal nu herang bae haju bae mending mun lain ustad masih kene SMS-an bohon cak ustad teh emang aing lain jelema aing mangan saukur nembongkeun kanormalan aing nu sabenerna mah warata ustad masyaallah barang diselidik ustadna horenganan di partai PDI pantas nasionalis jiwananya cek Gusti Allah ulah waka Adam Hawa tetap maneh kudu melalui pertikahan heula Gusti kumaha atuh abdi tikahkeunana kusaha ukaulan agung sok tikahkeunlah Kangjeng Nabi Adam ka Siti Hawa nu nikahkeunna Gusti Allah dengan mas kawin melalui mas kawin maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bari geus kawin cek Kangjeng Nabi Adam Gusti betah ku ari mah di sorga teh
kabari mah abdi sakieu lubak libuk loba itu ge tetep bae ketika abdi sare gugulitikan sorangan bae naon hartina atuh abdi sare jeung guguling tapi panai kieu mah Gusti disebut guguling ja emang lempeng disebut nyana eta adalah simbut atau memang sok nyimbutan abdi ngan beda naik simbut biasa mah tilok nangkep ieu mah nangkep ulah ngomong jeung Gusti Allah geus aing nyiptakeun sia gara sesenangan betah dalam betah hawa betah sangat betah sok wa qala Gusti Allah ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah Hei Adam geura rumah tangga anta anjeun wa zaujuka jeung pamajikan anjeun nyaeta Siti Hawa jannah tadi surga sok maneh geura imah tangga surga nu sakieu legana nu moal kanyahoan tungtungna ku maneh jang maneh duaan oh masyaallah aing ngadenge kitu mah pohara jasa kasenangan di surga aing ngadenge si Mas Tono anu kontrakanna can kabayar sempit luar biasa tapi anakan mah terus bae blon boro-boro dikontrakan tuh di Ethiopia anu kurang dahar gerde hulu tetep bae orok loba berarti kan terus teu halangan ku kurang sangu wayah ngarayap mangarayap bae sok ada maneh geura imah tangga jeung pamajikan maneh di sorga sakahayang maneh fakula min haitsu syitu masok maneh duaan besindek dalalahar min haitsu syitu tina tempat nu dipake kahayang ku anjeun dek gadahar naon bae bubuahan inuman jeung sajabana dipersilakeun cuman hiji Adam Hawa wala taqrab hadhihi syajarata imaya ulah diopen nu imaya tangkal gandrung nu ieu mah ulah dideuketan yakni ulah didahar lamun maneh ngadahar tangkal nu ieu fatakuna minaz zalimin anjeun termasuk jelema anu zalim ieu bae hiji tangkal ieu mah ulah dikukubahakeun sajabat ieu suul adek maneh min haitsu syitu mah mangga Gusti lah sakira gandrung atuh jaloba nu sejen di Gusti setan nyaun lantaran cak setan teh beus surga teh urut aing ku ari aing aya di dunia hayang dahar aing kudu pepelakan heula hayang inum aing kudu nimbal heula aya nu teu kudu nimba cai di laut asin sial cak setan di sorga aing baheula hayang kopi tinggal hayang susu tinggal geus ngeunaheun jasa ku ari kasenangan aing nu baheula di sorga teh dinikmati ku Adam jeung Hawa ulah sambat ka niaya si Adam awas si Adam ku aing sia urut aing eta lumantakan jeung Nabi Adam sesenangan di sorga jeung Siti Hawa dilongo ku iblis teu bisa asup ka sorga ngan sakadar datang kalawangna doang geus kangjeng Nabi Adam di jero sorga iblis mah di luareun sorga digerokeun ku iblis Adam ka dieu hayang aing sia tenurut pan kamari ge kagus lain gitu urusan nurut jeung teu nurut urusan anak urusan aing tetapi kan urusan babaturan mah terus jago atuh setan ngaranna urusan masing-masing tah mah mana diciptakeun ku Gusti Allah kemudian ku ari aya pamajikan maneh eta mah geus hak maneh da aing ngomong ngaganggu aing ku ari diturunkeun ka dunya ku aing geus diduluan dunia teh jore Adam dunia teh horengan gunung sing ngarentul aya nu batu aya nu seuneu aya nu tatangkalan laut sing ambalaya jeung sajabana
sia ulah sampai kudu diturunkeun ka dunia mah aing mah ngabejaan bae ka sia. Tah ieu lah hak babaturan di dieu saling menasehati. Artis kos kiai partai. Allah, amis kada kita amis. Ai kitu aya naon makana ulah sok sombong Adam. Aing geus kadalon disebut sombong ku Gusti Allah, tapi kan aing mah tetep ai babaturan mah babaturan bae. Mana Hawa? Aya di ditu di istana. Ieu keluar sakedeung ka dieu. Urang sharing. Insyaallah. Cokot. Hawa cek ke Kang Jani. Kadi aya saha? Aya setan. Ente jana mah jelebana mah bageur ieu. Kepribadianana mah bagus, adapun nyana teu daek sujud ka kaula eta mah urusan nyana. Tapi ai jelebana mah kan nyana mah leuwih pengalaman. Sebab nyana makan leuwih ti heula di sorgana ge. Besi urang deuk nanya naon seluk-beluk tentang sorga ya ka nyana otomatis sebab nyana dulu leuwih ti heula. Geus urang ulah aya naon lah. Urusan nyana diturunkeun ka dunia, urusan urang di sorga. Adapun babaturan mah jauh masalah. Iya oge sih cek Siti Hawa. Habis kumaha kakak bae sih. Kakak dia ngobrol. Iblis di luar pagar sorga, Kangjeng Nabi Adam di sorga. Ngobrol nu sakitu luar biasa na dahsyat hebatnya sahangat anu pohara antara iblis jeung Kangjeng Nabi Adam seakan-akan eueus sekat padahal mah disekat ku lawang cek sakaol mah lain kitu lantaran iblis ieu keul ka Adam aya hasud mah nya nyana di sorga aing kudu diturunkeun ka dunia tetep aing teh kudu bisa nurunkeun Adam ka dunia kajen kumaha ge ngan kulantaran Kangjeng Nabi Adam di sorga iblis di dunia hese dek ngobrol maka ieu iblis neangan orai begitu kapanggih orai koros iblis minta ka orai koros aing endek nyanding ka sia aju aing bawa ka sorga lantaran aing mah geus lain penghuni sorga cak orai teh aing mah embung atuh aing kudu kudu ka sorga mah sia mah awas ke diadem sia ku aing teu jauh ka aing wah tu iblis teh kajawarahan aya di nyana kakiaian aya di nyana kawalian aya di nyana meujeuna iblis Iblis mengobrol jeung pedagang kos pedagang ngobrol jeung politikus kos ahli politik ngobrol jeung kiai dalil ngeberbet bae meme ditanya dalil geus ngadalil bae eta iblis tu kos kitu bisi di lembur urang aya nu kos kitu eta ge sarua anak buah iblis atuh teu naon jak orai teh gitu masuk nya ka orai asup ka sorga ngobrol lah di jero Ari iblis jajar orai, Kangjeng Nabi Adam biasa bebas. Nu mantak cenah teu menampakeun besi aya malaikat nu bakal ngusirnya. Nu jelas dek di jero surga atau di luar surga komunikasi nyambung antara iblis jeung Kangjeng Nabi Adam alaihis. Cak iblis teh Adam sia jeung pamajikan ulah sok sambarangan duhar dahar unam inum jeung cukal cekel lamun memang eta henteu diperbolehkeun ku Gusti ulah tapi lamun ku Gusti dimeunankeun atuh silakan. Ieu mendek nanya baik aya henteu nu dilarang. Sakitu doang ieu mah pertanyaan teh. Aya ulah masalah beusi aya. Naon eta nu dilarang? Sebab keur aing di sorga mah eueuh larangan. Nah ieu kuari aya apa henteu? Aya kuari mah. Naon? Cek Gusti kamari bebejak ieu fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minaz zalimin tah eta
nu aing ditanyakeun kabeneran mana tangkalna tah ieu dan ada geus kieu bae heulanan poe ieu mah moal langsung aing ngomongna heulanan ieu mah sia mah geura tentrem bae di sorga aing dik balik ka dunia aing malah kayak aing dipikir-pikir lah tetangkal eta teh urut aing sebenarnya mah. Ih, cek anjing abi ada mulai nyen penasaran coba ku ari engke bae ulah non gampang. Urang ulah sakali ke SMS deui lah. Ya Allah. Hebat jasa teu sakaligus eta iblis teu kagoda. Turunnya da ka dunia. Nyana cicing neangan tangkal kayu caringin gede. Ujung-ujungnya di handap takal caringin. Oh, inilah pohon golkar. Sial ta iblis. Delilah iblis teh naik deui ka luhur ngan tetep teu meunang nya masuk ka sorga main dahan Kangjeng Nabi Adamna ku ari kadeukeut lawang di dinya disekat ku lawang ngobrol lah iblis di luaran sorga jeung Kangjeng Nabi Adam cek Kangjeng Nabi Adam naon karena nu kamari deuk didongengkeun teh kieu cek iblis teh Adam nu sabener nama sorga teh pan urut aing mah geus nyaho jasa di sorga dipersilakeun ku Gusti Allah lamun Gusti Allah nyarita ka anjeun uskun anta wa zaujuka jannata pantes adab haju cek Gusti Allah fakula min haitsu situ mah pantes jasa wala taqrabu hadhihi syajarah ngan eta tangkal kayu nu dilarang ku Gusti Allah kula aing ieu deuk bebeja ka anjeun nu sabener-benerna mun sia daek amun teu daek mah aing mah moal kira-kira mana yang penjelasan kok aing dijelaskeun ai kira-kira teh hayang moal aing mah bos aing moal ngaganggu ka jelema nu keur di sorga moal tah aya bae keren di sorga anu di dunia ngan lamun hayang penjelasan endek dijelaskeun ya teu da naon coba penjelasan kieu dam ayeuna sabenerna mah ieu tangkal teh lain nu dibicarakeun secara zahir Gusti Allah nyarita wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin eusina mah kieu maksudna ieu tangkal kayu ya ne gandung ulah sote besi maneh jadi kebal di sorgana wates wangenna jeung beusi maneh ieu teh mun ngadahar ieu setarap jeung malaikat pan aing nyaho mah iki sambil kasimpulan mah ieu tangkal ieu gandum mun ku maneh didahar engke maneh setarap jeung malaikat kumaha malaikat bapa nyaho kanu di luhur nyaho kanu di handap nyaho kanu di sekitarna eta malaikat ngaranna tah mun maneh ngadahar ieu bakal okos malaikat nyaho kana sagala rupa nomor kahiji nomor kaduana mun ieu didahar maneh langgeng di sorgana tah nu mantak ku Gusti Allah dilarang hiji besi setarap jeung malaikat ka nyaho nomor kadua besi langgeng eta pikir-pikir bae kumaha jetu jasa ya Allah ya Rabbi ieu mah mun awewe mah langsung bertekuk lutut di hadapan laki-laki geus bae pokona mah ieu mah deuk naon bae kumaha kakak bae pokona mah diserahkeun sagala-galana termasuk senjata ampuh ieu geus girahan geus tah pikir-pikir bae iblis nu bener sih aduh ya debantek fawaswasa lahum asy-syaitanu liyubdiya lahum ma wuriyanhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi asy-syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin waswasa maka ngagoda anu pohara bisik-bisikan iblis ka Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa membisikan pikiran-pikiran jahatna anu teu katembong seperti jahat
digoda anu sakitu limit daku bahasa anu lemah lembut waswasa syaitanul lahum ngagoda ngasupkeun omongan-omongan pikiran-pikiran jahat lahum ka Kangjeng Nabi Adam jeung Hawa anu maksudna maliub dia lahum mauri adek dihinakeun ku iblis teh supaya iblis teh bisa galahirkeun naon anu jadi tutup-tutup ka Kangjeng Nabi Adam kemegahan kemuliaan di luhurna make mahkota anu seperti raja pakaianana anu sakitu hese tandinganana lantaran hasud anu kacida iblis teh ulah sambatkan dia ya cak iblis pokona aing kajen kumaha bae ge bakal ngagoda ka padehanana supaya coplok ieu kemuliaan jeung kemegahan kemewahan anu dibikeun ka Adam coba Wakala cek iblis ngomong ka Kangjeng Nabi Adam Hawa mana aku mata nyegah ka anjeun duaan rabbuhuma pangeran anari sajarati tina ieu tangkal gandrumi la antakuna kecuali kaayaan anjeun teh bisa malakaini setarap jeung dua malaikat hartina malaikat maloba kanyahona kege anjeun lamun eta di dahar bakal nganyahokeun sagala rupa nu aya di lauhil mahfuz bakal nyaho aya di dunia bakal kanyahoan nu sagedengeun pokona mah surga teh bakal kanyahoan persis kos aya CCTV na bae kitu weh poharat iblis geus jahoan ka CCTV leuwih ti eta mah kan ieu mah sakadar jaritakeun depan urut aing surga tah ieu kataran nu mantak dilarang teh bisi kitu nu sabenerna mah kahiji au takuna minal khalidin atawa anjeun mun ngadahar eta teh engke bakal teu paeh-paeh terus bae di surga mantap jasa mainnya cuk Kangjeng Nabi Adam jeung Sita bisa kos kitu sih apan cek Gusti Allah ge wala taqrabah hadhihi syajarah bahasa Gusti jeung bahasa urang lain deui kudu diterjemahkeun Adam sing pinter sing hade ieu mah aing mah bisi sia kos aing kudu ka dunia mantak aing ka maneh ngomong kitu ge supaya maneh tetep di surga ulah sok aju ka babawa ieu mah mainnya jaat cek Gusti Allah wala taqrabah hadhihi syajarah bahasa pangeran mah hese bahasa pangeran teh kurang kudu nu limit dihartikeunana beuh lain lalagaan saeutik bae urang bisa salah tah eta teh pihartieuna mah kos kitu nu sabenerna mah ku Gusti Allah dilarang wala taqrabah hadhihi syajarah ulah sok didahar ge ieu mah eta teh lantaran ngabogaan hikmah anu luar biasa cok geura dahar sakedeung saeutik we didahar ujianna bloy bakal nyaho naon wae di surga naon wae di langit naon wae di bumi wae bakal kadel percis kos malaikat bae pokona mah nyaho ka ditu bakal bisa hibran kos malaikat isah tangkal kayu lu mantak ku Gusti Allah diomat-omat ge beusi tambah kapinteran Kangjeng Nabi Adam wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin kulantaran didesek ku Kangjeng Nabi Adam maknya akhirna timbul supaya ngayakinkeun ka Kangjeng Nabi Adam timbul bahasa anu nomor hijina ieu iblis sumpah di hareupeun Kangjeng Nabi Adam wa qasamahuma dab adik sasalaman wallahi billahi tallahi demi Allah aing ngomong kos kitu soteh aing ku sebab karunya ka anjeun ulah datang ka diantepkeun di sorga teh eta bahasa larangan nu asli mah eta sabenerna mah ngamanggakeun ngan beusi maneh engke loba kanyaho teh beusi takabur kan geus nyaho maneh mah sifat takabur geus nyaho maneh mah istimewa ja malaikat ge ngahormat ka maneh sakitu ge malaikat loba kanyahona ditah ngahormat ka anjeun kok mun anjeun setarap jeung malaikat ai utamana mah tetep utamaan anjeun ya maneh mah nabi ngan kanyaho mah pan tetep lobaan malaikat mun anjeun ngadahar eta wallahi demi Allah maneh bakal leuwih istimewa tibatan malaikat jeung moal pae-pae eta mah atuh lamun percaya
we mangga lamun teu percaya atuh saboro inilah kumaha minan nasihin tugas ka ulama ngan sakadar nganasehatan ka anjeun masyaallah aduh ngeunaheun kana jantung asana tiis jasa jantung tiis ya Allah geus lah sakitu bae cek iblis teh kula mande ka dunia deui bae tamah tinggal dipikirkeun bae kurang kumaha nu jadi pren nganasehatan batur momoal aya nu nganasehatan modal kitu mah rahasia tah mah sebenarnya ngan lah atuh aing kudu dibikeun mah bikeun mah rahasia tinggal rahasia geus bae nah ieu mah pililian bae bener ya iblis moal sumpah kaula make wallahi billahi tallahi lamun lain rahasia moal kudu make sumpah masya kuat atuh Kangjeng Nabi Adam teh langsung juan yang Siti Hawa gadeuketan kana eta tangkal kayu dicekel-cekel ku Kangjeng Nabi Adam buang beureun heuh sakumaha cek iblis ieu tangkal gandum teh mun kurang di dahar urang tambah ilmunya kana segala rupa jeung meureun urang teh jadi langgeng moal dipaehan ku Gusti Allah Hawa istriku tercantik istriku yang setia yu urang dahar yu atuh kumaha kakak bae jaasana ku jelas jasa eta iblis karasehatan ka urang make sumpah segala meureun manan kitu ge dedeum jeung nyaheun ka urang teh urang dahar bae atuh hayu yuk didaharlah ku Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa kumaha barang didahar fadallahuma bigururin falamma zaqas syajarata badat lahuma sawatuhuma وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ maka ku gara-gara iblis kana sehatan make sumpah nu sakitu hebatna atuh iblis garana ge orenganan iblis mah tetep bae nya nama pinuh ku tipuan dengan tipuan iblis Adam kita turun ti sorga gara-gara nama bigururin tipuan iblis padallahuma maka nurunkeunlah iblis ka Adam jeung Hawa tina tempat nu sakitu mulyana sorga bigururin ku tipuan iblis anu nipuna teu kira-kira siga anu padahal manipu limit bahasana bangun seserahan teh temari daek bae mangga ari henteu mah atuh nyanggakeun sadaya-daya cek iblis ngan ari ka ulama tugasna ngan sakadar nganasehatan demi Allah billah tallah mangga tamah nah kulantaran didahar ku Kangjeng Nabi Adam falamma zaqas syajarata barang didahar ku Kangjeng Nabi Adam saketika ekna kana buadah lahuma sawatuhuma mahkota halali berpakaian-pakaian ararindit kabeh ucutan sataranjang Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa teu daekeun baju nempel di awakna diudag geus teu bisa make mana bae geus teu bisa bae sataranjang bae Adam jeung Siti Hawa teh Kangjeng Nabi Adam masya Allah idinya tembong dubur jeung kubulna atuh Kangjeng Nabi Adam teh kulantaran ngarasa isin jeung sieun ka Gusti Allah taufiqa yaksifani idinya nyokotan dang daunan waya di sorga min waraqil jannati dadaunan dang daunan teh dipake ampok-ampok ku Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa teh ngan sakadar ampok-ampok doang dipake ka awak mah teu bisa dicokot daun pakai ampok-ampok nutupan kubul jeung dubur kitu kene Siti Hawa sataranjang di sorga teh masya Allah karim kemuliaan jeung keagungan kemegahan anu dibikeun ku Gusti Allah dengan sendirina copok kabeh teu bisa dipake wa nadahuma rabbuhuma lam manhakuma tilkuma syajarah Allah ngagerok ka Kangjeng Nabi Adam nada huma rabbuhuma Adam Hawa alaman hakuma
antil kuma syajarah lain taing nyaram ka sia pasca saram ku aing dicegah eta masih hade wala taqraba hadis syajarah mun kumaneh di dahar teh pan fatakula mina zalimin teu gade ada mawa dicacak di jalak beak kanjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa di sorga dicerekan wa aqul lakuma panaisya ngomong ka sia Adam jeung Hawa kare inna syaitana lakuma atuwwun bu'im pan setan teh musuh jaka coba ke kagoda keneh bae sarekan Kanjeng Nabi Adam cerik jeung Siti Hawa geus teu bisa kukumaha lantaran atuh memang geus kieu meureunanan maksiat ka Gusti Allah teu nurut kana omongan-omonganana. Jadinya Kanjeng Nabi Adam berat di dinya sujud. Ulah sujud. Lain tempat sujud di dia mah. Pengabdian sia datangkan dia Adam. Hawa. Kunaon sia teu nurut kai? Jadinya Kanjeng Nabi Adam ngadua qala rabbana wallahu a'lam san rugi laramena bakal kumaha ke diturunkeun ka Kanjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa wah ujianana batalkeun ngabesan Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Qurtubi rahimahullah. Ucap sama Imam Qurtubi moga ngarahmatan hu Imam Qurtubi safallah. Wa mithlu ma fu'ila bi Ubaidillah lan utayum pamane barang kang den pigawe makalawan ki Ubaidillah bin Ziyad kadzalika. Iku kaya mangkono-mangkono ma fu'ila den pigawe amma. Ibasri bin Artad kalawan ki Basri kang petang ki Artad Al-Amiriyah alladhi hataka al-Islam kang ngarusak ya bisyurni Islam wasapagalan numpahkan ya bisu adam al-harama ingetih kang harama patalalan ngabunuh ya bisu ahla baiti Rasulillah ing ahli bait kangjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walam yari lahu lan orang ngaraksa lahu kado bisu afazimamu pirang-pirang tanggungan Wadzabahalan ngabunuh ya bisu ibn Abdillah ing anak rarane Ubaidillah ibn al-Abbas bin Abdul Muttalib wa umalan lahu taigarane ibn Ubaidillah bin Abbas bin Abdul Muttalib saghirani ko kang cilik karone bene yaday ummiha dalam antarane arep mboke karone ibn Ubaidillah iya muhanikang bubungahan ya kang lagi bubungahan ya karena ibnu Ubaidillah wa huma lan utaya ibnu Ubaidillah iku qaimu Abdurrahman padzahala aqlu ummihi maka ilang apa akal mboke karena ibnu Ubaidillah salat lan dadi ya ummu kalmat dunatiku kaya wong kang edan Waruya lan riwayatkeun warwa Ibnu Abi Syaibah talan ngariwayatkeun sapa Ibnu Abi Syaibah fi musnadihi dalam kitab musnad Ibnu Abi Syaibah anna Muawiyah ing satuhne Muawiyah arsalaiku ngutus ya Muawiyah bisab nartat ingki bisur kang peta ingki artat pijai sinazimin dan tentara kang agung badat takimil hakamain ing dalam sausana hukuman hakim lara pasar maka lumaku ya bisulan kabeh yang dayas lan jais binasam saking samata qadamul Madinah tamalah malatu makaya bisulan jais kabeh ing Madinah wa milul Madinati lan utawi gubernur Madinah yaumaidin dalam hari kala iki qadamu iku min jihati Ali bin Abi Thalib ada saking arah ki Ali kang putang ki Abi Thalib radhiyallahu anhu ganilar benu sapullah saking Ali wa Abu Ayyub al-Ansari utawi amilaiku ki Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu muganilar benu sapullah saking Abu Ayyub sahibu Rasulullah kang ada sahabat kanjeng Rasulullah papar Abu Ayyub al-Ansari maka lumaku sapa Abu Ayyub al-Ansari wallahi qala nemu ya Abu Ayyub bi alin kalau ada radhiyallahu anhu ganilar benu saking Ali wa dakhala bisulan manji
Seperti bisual Madinah taing Madinah pasaida makamu gaya bisu mimbar aing mimbar Madinah wa golalan ngucap ya bisu aina syekh ikun diutawi syekh insun alladzi ahituhu kang wis gangjengaken insun ing syekhuna ing dalam kana pangambil amsi kalon kamayani Nijaya bisu Usman dapan ing Usman kaum lapuan kang putan ing apam radhiyallahu anhu gandilar bunu sepuluh saking kare Usman dan apan sumagala kali dari ngucap bisu wallahi supaya insun demi Allah ya ahlal Madinah ya ahli Madinah laula mauhida ilayya Muawiyah laula ma'hida lamun oranana uti barang kang ngajangjikeun maring insun sapa Muawiyah matarak subil Madinah maka ora ninggal insun dalam Madinah muhtaliman ingkang parak balik illa qatal tu angin ngabunuh insun ing mutanan sembah mara ahlul Madinah kari marenta ya bisu ngali Madinah yubayu ingin tabarang ati al Madinah li Muawiyah takade Muawiyah arsala lan gutus ya bisu ila bani Salama maring bani Salama qalan ngucap bisu malakum indi aman orang nana ikut takade sira kabeh dan saning insun tai keamanan wala sabiqalan orang nauti sabiqa hatta tahun hatta tatuni malatarka sira kabeh insun nakani siraka bensun bijabir bin Abdullah kalan Jabir kaum Abdullah fa khubira bidzalik maka den caritakeun bidzalika kalawan mangkono qala malakum indi amanun sapa Jabir fantala maka lumaku Jabir kata qala malam manjing Jabir ala ummi Salamah maring ummi Salamah zaujin nabi dari nabi kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam gufaqala maka ngucap Jabir ya ummah duh mbok ingsun innahum yatlubuna satuhune ya guys kunyarupri ya guys kabehan ubaya ingin ta bayat insun salim Muawiyah ta kada Muawiyah faqalat wa kang ucap ya ummu Salamah lahu kada Jabir ara an tubai'a ningali insun ing tabat sira wa illam tubai qataluka maka bakal matain ya guys ka ing sira faqala maka ngucap Jabir hadhihi bi'atu dhalalah wa taykila bi'atiku bi'at kang sasar thumma inna Jabiran ata Bisra kari-kari satuna Jabir ketika Jabir ing Bisra wa bayaulan bi'at Jabir ing Bisra Muawiyah tekar Muawiyah wa hariba Bisra dadurat lan ngaruntukeun sabagi Bisra ing pirang-pirang umat kasiratan kang bil Madinah ting Madinah sumangkala kali-kali lumaku kitu ya bisun ada malah takaya bisun Makkah ting Makkah biya Abu Musa lan ikut tetep dalam Makkah uta Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu kanilar penusu saking Abi Musa fa khapa Abu Musa maka di sapa Abu Musa lan singat sa Abu Musa itulah yang sing temataini ya bisun Abu Musa pahriba maka Abu Musa fakila zalik maka daun sabakan Abu zalika mangkon hariba di bisun kalau bisun bakala maka bisun kunta lialku makun orang yang suniku daripada yang mateni sun ho ing Musa badan akhlak yang saya enta muacat ya Musa alian ningali falam yatlubu bisul makaran yuprihu ing jahu ing Musa sabab bisun pada zalika nabi mangkono hari ba summa kataba Abu Musa kali nyuratan sapu Musa ilal Yaman maring Yaman ana khailan mawza ilaikum satuhune bala tentara kuda iku kang mabung satun kan yang ruslikum marisai kami Muawiyah saking Muawiyah lian zura darpun yang madaini ya khail ashab Ali wa amilhi ashab Ali lan amil Ali bil Yaman yang faqabila nasumakan dan summa bi Musa zalika ing mangkono zalika ing mangkono kacaba Abu Musa summa mado bisun kali-kali lumaku sapa kali-kali lumaku sapa bisun lil Yaman wa kana amilun lana sapa wa kana amilu Ali wa kana al-amilu Ali lan azaba amil Ali biha ing dalam Yaman iku Ubaidullah bin Abbas alamma balago maka sama-sama untuk Makkah yang Ubaidullah amr bisin apa perintah bisin perro maka lumaku iya Ubaidullah ilal ku maring ku pahatta maladaka iya Ubaidullah alian ngali Wastakhlafa lan nandaikan khalifah iya Ubaidullah alal Madinah ingat sa Madinah Abdullah ibn al-Madaini al-Harisi fa'ata bisu maka tegasa bisu faqatalau maka matan ya bisu ing Abdullah wa kutila mau ibnu London pada sumertane Abdullah sapanek Abdullah rajalan babalik bisun ila Syam maring Syam nyaritakeun tentang kelanjutan pembunuhan tentang Sayyidina Husain anu kamari ternyata pembunuhna dibalas langsung ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Teureun-eureun di zaman Kangjeng Nabi Musa memeh Kangjeng Nabi Musa memeh nabi na terus tentang Suriah
tentang Palestina, tentang Mesir, tentang Baghdad, tentang Iran, tentang Mekah, tentang Madinah. Memang etalah negara-negara tertua di dunia. Mantak kurang Suriah kuari perang teh aneh, Baghdad perang teh aneh, motif-motif perang geus macem-macem ti baheula. Mantak kuari mah komo ieu mah hese urang nyaritakeun peperangan nu ayeuna mah. Lantaran Yahudi, Nasrani, Yahudi kuari keur bener-bener manehanana ngadu-ngadukeun Islam. Sehingga tafsiran-tafsiran tentang peperangan Persina macam-macam. Mantak urang mah tetep bae, khususna urang ngadoa jang diri urang, jang keluarga urang, jang negara urang, supaya urang dibere keamanan ku Gusti Allah. Jeung urang doakeun dulur urang nu di Palestina, dulur urang nu di Irak, dulur urang nu di Suriah, dulur urang nu di Mesir, nu di Turki, mudah-mudahan aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Iyalah model nu terjadi terhadap Ubaidillah bin Ziyad, kadzalik itulah terjadilah terhadap Bishr bin Arta sebagai pembunuh al-amiri alladzi hatakal Islam nu ngarusak terhadap agama Islam, anu numpahkeun darah peperangan di luar sabilillah, yakni damul haram. Manehanana teu kira-kira ngabunuh ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keturunan Kangjeng Nabi Hasan, Husain, berikut incu-incuna diboluh kabeh. Walam yar'a lahu jazama, jeung henteu ngaraksa kamanehanana pertanggungan teu aya kumahanyana bae. Bahkan nyana mencit ibnu Ubaidillah bin Abbas ibnu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib gaduh putra ngaranna Sin Abbas, paman Kangjeng berarti manehanana teh. Kemudian boga anak ngaranna Ubaidillah, boga anak dua, lalaki dua anak, masih budak kene, buluh bae. Masya Allah. Saghirani huma saghirani baina yaday dibunuhna di hareupeun indungna. Keur meujeuhna lulumpatan sesenangan jam rohani. Hiji ngaranna Ki Qayyum, dua Ki Abdurrahman, atuh kulantaran dibunuh di harapan indungna. Fazahala aqlu ummihima, akal indungna hampir stres. Deuleu di harapan indungna langsung dibunuhna. Masyaallah mantak qasarat kal majnuna. Itulah kekejaman-kekejaman nu baheula. Mantak datang ka kuarit terus bae. Ya Allah, ya Rabb. Ibnu Abi Syaibah ngariwayatkeun dina musnadna sanyana Muawiyah ngutus ka Bishr bin Artad melalui tentara anu luar biasa sabada keputusan dua hakim supaya berangkat di mana ieu di Syria, Sam, Damaskus, ka mana? Ka Madinah. Berangkat. Saat eta nu jadi gubernur di Madinah diarah Ali bin Abi Thalib, Abu Ayyub Al-Ansari sebagai sahabat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serang ku anjeunna supaya diduduki ku anak buah Muawiyah. Maka Abu Ayyub berangkat manehanana meninggalkan Madinah manggihan ka Sidina Ali. Asuplah Sidina Ali kan aya di Kufah harfu eta. Kemudian manehanana lumpat ka ditu ka Kufah ka Sidina Ali, ditinggalkeunlah Madinah. Asuplah Bishr ka Madinah, langsung naik mimbar lantaran gubernur geus teu aya. Nyana ngomong ayeuna sayyidi mana? Sayyidi alladzi ahidtuhu bil amsi nu kamari kukula geus kajangjikeun ulah ka mana maneh? Hah? Ulah ka mana? Hiji turun atau dibunuh? Ternyata geus eueuh. Nomor hiji, nomor kedua mana Utsman bin Affan? Tangan punya dak dibunuh deui bae. Masya Allah. Semoga cak bisu wallahi ahlal Madinah laula ma'ida ilahi Muawiyah, lamun Muawiyah teu janjikeun ka urang mataraktu fil Madinah muhtaliman illa qataltu, moal ninggalkeun ka budak nu kakarak balik deukeut menghadapi balik kecuali kukula dibunuh kajian kuku bangke sahabat dibunuh. Pohara ieu kikiriman Muawiyah dahsyat jasa. Suma amaru ahlal Madinah yubayyu libayya, nyana maksa ka ahli Madinah supaya ngebeat,
supaya beat percaya bahwa Muawiyah lah sebagai pemimpin umat manusia di dunia, khususnya di belahan timur tengah umum nasa dunia, supaya beat ke Muawiyah dipaksa. Wa arsala ila abisla bani salamah, anjena ngutus ke bani salamah, wa qala malakum indi amanun wala sabiqah hatta atauni bi Jabir. Malaya keamanan yang moal aya kaminahan sehingga mana yang datangkeun heula ka Jabir. Jabir bin Abdullah ia sebagai gangguan anak coba datangkeun. Bejaan ki Jabir bin Abdullah. Ternyata Jabir bin Abdullah lompat datang ngadatangan garwa Kangjeng, istri Kangjeng nu masih ayeuna yakni Ummu Salamah. Jadi nyana nyarita ya ummah innahum yatlubuna an ubaya li Muayyah. Manehana nita supaya urang meat kumaha untuk penyelamatan. Takolat cek pamajikan Kangjeng lahu awa antubaya beat bae untuk menyelamatkan wa illa qataluk lamun anjeun teu beat maneh bakal dibunuh kajen ku kumaha. Mantap pakola hadhihi bayatud dolalah ieu mah beat dolalah kos kuari teh isis teh lamun beat ka manehanana salamet mun teu beat deuk saha bae ti golongan maneh bunuh bae. Ieu kan teu beres ieu kuari masyaallah. Ke Indonesia kan geus asup kuari. Masih dirahasiakeun lantaran aya sabaraha kiai anu dicomot kuari ku ISIS. Mantap kuari teh urang kudu jaga-jaga di Banten geus siap. Jawa Tengah, Jawa Timur, ngan untung alhamdulillah pemerintahan urang tanggap di bawah Presiden SBY kene kuari. Wallah alamun SBY nu eta. Saya masih heran. Bangun sentimen dah gitu. Hai. Mungkin bakal timbul bendera-bendera seperti bendera Kangjeng Nabi. Kan Kangjeng Nabi pupus teh benderana warnana hideung. Tulisanana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Bendera eta kan eueuh. Ketika Kangjeng Nabi pupus bendera eta teu aya. Adapun nusejan makan araya perdang Sidina Ali kuari di Turki aya. Gelas patilasan Kangjeng Nabi di Turki masih kene aya. Tarumpah Kangjeng Nabi di Turki masih kene aya. Rambut Kangjeng Nabi anu dibagikeun saat haji wada di Mina di Turki aya, di Baghdad aya, di di Mesir aya. Di sababaraha negara aya, di Suriah aya. Araya tabak kabeh, bahkan sorban Kangjeng Nabi, sorban Sayyidina Ali masih kene aya. Tapi ieu hiji teu kajahoan ka manana. Bendera Kangjeng Nabi warna hitam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Urang lamun nyaritakeun kos kitu, nyaritakeun di Indonesia. Bung Karno luar biasa menggebuna. Berapi-api ketika pidatonya meyakinkan terhadap bangsa Indonesia untuk membela bangsa negara jeung agama siapapun pokoknya mah ganyang. Mun urang nyarita tentang pidato Bung Karno, urang kabawa pinter, kabawa terharu, kabawa menggebu-gebu. Kunaon eta? Terharuna hati Bung Karno. Ganyang musuh. Kacaritakeun Bung Karno maot pedang kerisna nomor kahiji, nomor kadua itekna, nomor katilu cincinna, nomor kaopat bendera sangsaka merah putih nu asli eueuh nu sabenerna. Apa kula buka rahasia ku ari bae. Eta nu aya lempengan nu kamari diganti teh eta ge teu asli, nu asli mah nyana sakitu nyaritakeun asli-asli teh yaeun berarti. Berbarengan dengan keris Bung Karno, cincin Bung Karno, buah ieu ya. Entar kieu moal dikamamanakeun kajen ku kumaha ge. Emang kunaon gitu? Weh. Aya sejarah I love you-an ieu mah. Sia mah ka mana bae. Bendera sangsaka merah putih, kemudian keris Bung Karno, cincin Bung Karno. Begitu Bung Karno pupus, teu aya ngehiang datang, termasuk bendera sangsaka merah. Kula ingat
pada tahun 71 jam setengah 12 imah ieu keneh datang jalan dapur. Assalamualaikum kula dibuka nanyakeun abah keur sare diajak ku kula ka hareup ieu. Kemudian abah dihudangkeun itu dihudangkeun langsung aduh hareupan ngadu dengkul kula belah dieu tanya ku abah aki ti mana Bogor aya naon ka dieu neuk neang batur kula waktu di Digul saha Ahmad bin Khairun kaget ai ka ieu saha ieu mah anu mengproklamirkeun Indonesia. Masya Allah kula mawa cai kadinya teu diinum saat eta mah pancanaya kueh-kueh mawa gula Jawa nu sok disuguhkeun teh bener teh budak wari mah nyahoan budak wari mah gula Jawa disuguhkeun tetep teh didah tidinya aya bungkusan di dieu ku abah ditanya ieu bungkusan naon aki ieu mah bungkusan teh bungkusan rahasia coba kaluarkeun dikaluarkeun cincin ari ieu mah keris meunang teu ningali mangga wae dideuleukeun minimal kula pernah neuleuh lah ka keris ada lah kula mah dihitung ku kula 1 2 3 4 5 6 7 nu haji pendi mah 11 loba teh ngaturan ngapung jadi henteu atuh eta suka deui kemudian ku abah dilalaga ku bamun jeung kula can waktuna nu ieu sangsaka merah putih nu asli dibuka dikibarkeun Masya Allah dilepan deui cincin bendera termasuk keris itek da di dieu hiji set di deuleu ceulikna gede sabeula coba Haji Pendi nyana mah lain gede sabeula rebing kabeh aduh nu rebing kitu mah biasana cekolot baheula eta teh cenah ngadenge tapi plus-plus eta kitu celikos kitu teh celik kenceng lamun rancung da teh bagus sebab kancil rancung pinter. Nah tidijalah langsung dongeng tentang perjuangannya langsung mengarah ku lagi oh berarti Bung Karno sanajan teu nyebutkeun ngaran tidijalah langsung ngobrol tentang perjuangan babarengan jeung Ahmad Khairun sanggeusna pas jam 12 azan lah budak di Allahu Akbar lah cek manehanana kula geus di bejaan kuburanana mah di mana di Doyong kula dek Zarah kemudian kula dek ka Banten insyaallah doana bae pamitlah pas Zarah pas azan kemudian keluar setelah keluar mengkol ka dieu pas eueuh berarti harita can pernah kapanggi deui kapanggi jeung Soekarno nu kuari jadi DPR Golkar Batur Haji Pendi teh Soekarno sia teh mah. Jadi kula nu mantak wani nyebutkeun bahwa sangsaka merah putih nu kuari lain asis sanajan inting-intingan sebab harita dibawa kerisna, cincinna, itekna, benderana. Hiji deui payungna nu kunyana. Payung aya etalah tahun 70 hiji Masya Allah karim teu bisa kapopohokeun tah harita teh kajadian eta nu pohara jasa Masya Allah haju kula ngomong ka abah pan Bung Karno geus maot sih bisa ka dieu nya cak kula teh heueuh nya cak abah teh abah ge teu kaharti ngobrol jeung budak ieu beureunanan abah ge teu kaharti cekeun teh bareng geus gede mah loba Soekarno kuari aya Soekarno M Nur sama Bapak Narano Karno tuh mah. Ieu mah keur carita. Eta bendera Kangjeng Nabi teh kapan teu aya ngahiyang. Lamun engke cak Bung Karno saat kitis Indonesia bakal bangkit kembali. Engke Indonesia bakal perang iraha eta
ditanya ira perang ke di mana-mana itu tuh Baduy geus dirang. Hiji nomor kedua di mana-mana presidenna urang Sunda. Lamun presiden geus jadi urang Sunda bakal ya maka jeung kumaha ge. Engke urang Sunda nu bakal jadi presiden. Nomor kahiji, nomor kedua Baduy nyerang. Didinya lah bakal timbul peperangan. Perang lah mimiti jeung urang. Kemudian lantaran perang teh ngaranna ge main dukung-dukungan, turunlah engke Amerika. Wah, dahsyat luar biasa. Mantap aya kali ti dieu ka ditu cak emak baheula moal aya caian kali eta mah sia. Engke caina ge teh mah getih bakal. Sok tanyakeun gara-gara nyaho. Moal aya caian teh mah kali eta mah getih engke bakalna caina. Bener bae ku ari eueuh caian. Atuh caina ge sapira cai kobakan kitu dipelakan lelek wajib pendi. Wajib lelena ge lain nang meuli atuh nang nyokotan di mana nang maling lah pokona mah. Ya sorangan di dinya. Tampangnya nang kudu meuli lele di dinya. Nah, engke cak Bung Karno perang bakal aya titurunan kaula nu bakal jadi kesatria. Ieu bakal diturunkeun ka dinya kerisna doang. Cincina jeung itu bakal dicekel ku ponggawana turunan kiai nu bakal nyekelna. Bendera bakal dikibarkeun kembali. Bener atau teu bener jangan nu ngomong seperti gitu. Geus tamah cerita Indonesia mistik tamah kos kitu mah. Indonesia mah emang resep kos kituan teh resep. Tapi kan di sisi lain Kanjeng Nabi nyarita bendera kaula dengan wafatna kaula ikut terkubur cek Kanjeng Nabi. Ieu sejarah anu luar biasa. Engke bakal keluar bendera eta dibawa ku turunan kaula. Malikul ardi arba'ah kafirani wa mu'minani. Dua kafir, nu dua mukmin. Wa sayakunu khamisun. Bakal jadi raja sadunya kalima. Wa min dzurriyyati eta adalah turunan kaula ismu abi wa abu abi artina ngaranna sarua jeung ngaran kaula ngaran bapana sarua jeung ngaran bapa kaula berarti ngaranna Ahmad bin Abdillah atawa Muhammad bin Abdillah wa Mahdi engke bakal timbul Mahdi mawa bendera ti Kanjeng Nabi. Jadi eta bakal dikibarkeun mah bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di mana nyana lahir? Di Madinah. Di lemah geus kalut di dunia kabeh. Lompatlah nyana ka Mekah, ditunggu di Mekah. Setelah minah acak-acakan ge. Idinya nyana salat bae, kemudian ayalah seorang rajul Tamimi nganyatakeun bahwa ieu Mahdi. Terekeun nyarita jara jeung terekeun ngaku kakarak nyana ngaku disumpah setelah disumpah nyana berangkat ke Suriah nu biang peperangan teh Suriah Damaskus tu kuari lantaran etalah negara tertua di dunia sejarah terus batak teu kaget lamun urang sering bacaan hadis Suriah perang Palestina perang Baghdad perang Mesir perang teu aneh sama kos kitu mah lantaran memang tiba heula. Peperangan-peperangan nyana urang ditu leuwih maca sejarah negara nyana. Nyana leuwih maca bangsa nyana. Lamun dihareupeun nyana di Dredet, teu aneh di Baghdad mah. Teu aneh di Mesir mah. Urang bae ge maca bangsa Indonesia, baca ku urang teh tahun 45. Baheula memehna. Diduduki ku Belanda 3 abad setengah, turunlah Belanda, turunlah Inggris, turunlah Jepang. Terus gedoran Cina, hampir kuari ge digedor deui Cina. Saho Jawara mah geus kieu bae kumisah geus kieu ira gedoran deui nya, ira gedoran deui. Wah aing mencicing cek bae cek jangan teh dipencitan bae disate ku aing. Karena itu bae Indonesia ge boga sejarah. Dibaca sejarah Indonesia. Atuh Baghdad baca sejarah Baghdad, Mesir baca sejarah Mesir. Ditulah kelahiran para nabi, kelahiran para rasul. Teu anehnya nama nu ngaran perang sabilillah teu aneh. Urang kuari, dedet 1000 pae. Nyana nu ka sorga urang nu ceuri. Dari urang mah teu puguh teu karu salat teu naon teu. Yang cerikeun nyana nu geus aya di sorga Aisyah salat teu naon teu boloon, puguh kreditan ge teu anggeus.
sedih cenah aing mah Palestina geus di sorga nya nama Aisyah nya nya macaan Palestina kelahiran negara nabi negara rasul perkumpulan para wali abdal perkumpulan para wali asoib perkumpulan para nujaba para uropa disitulah perkumpulan para aulia Allah di Lubnan gunung Libanon rame ya nama nu mantap pae seri kamu duluan ke sorga cak babaturanana tunggu tidak akan lama lagi saya akan berbarengan dengan kamu saya akan senjata saya rela dibunuh oleh kafir di batan aing pae kurang dahar banding dibunuh ku kafir batur bakos itu tekadna penting agama ya'lu wala yu'laleh maleureun-eureun jadi perang gitu kumaha sabilillah kuari di Amerika hayang nyaho ente anu cacat mental stres ngaranna kuari geus terkumpul ribuan manusia akibat penyerangan Palestina akibat penyerangan Baghdad nu salala stres cacat mental di Amerika geus kewalahan Obama cerita cekarian dekat dia kecukupan dek mental obat itu salala stres jangan geus stres jangan geus bisa seri ku Obama nu dicaritakeun kieu memeh bendera eta nu asli dikibarkeun ku Mahdi bakal aya bendera nu sarupa jeung eta 7 bendera ieu anu ngeri urang benderana akur la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hideung sarua engke dicekel ku pemimpin Suriah ka dicekel deui ku pemimpin Palestina ka dicekel ku Israel ka ku Baghdad engke ku Iran jadi urang bingung ieu teh nu mana nu asli tetep nu asli mah nu bakal ti Madinah mawa ka Mekah nu dibeat jana sebagai Mahdi eta nu asli memeh eta mah can aya lain kajen ku kumaha kitu bae cirina beusi engke aya nu ngaku Mahdi ka imah ente geus ajak nyate bae misalnya nyana ngaku Mahdi sini kamu udah kita nyate sajalah di mana dah tuh di Bojong ada sana tapi yang bayar kamu tetap Mahdi sial teh si Mahdi nggak ieu keur carita baheula sangat biadab datang ka kuari terus ieu baheula sakitu poharana maka idilah terus sumaata Makkah tabiha di jero Mekah datang ki bisu teh ka Mekah di jero Mekah aya Abu Musa al-Asy'ari tidinya Abu Musa al-Asy'ari rempang ka awakna besi terbunuh lompatlah manehna pakila zalikal bisin faqala ma kuntil qal cak bisun kula moal ngabungu anjeun bada anu kala alian setelah ente mocot ka Sayyidina Ali ulah percaya ka Sayyidina Ali hiji bae satu suara Muawiyah persekutuan antara Ali dan Muawiyah anu diorbitkeun ieulah serangan-serangan ka Madinah ka Mekah supaya beat terhadap Muawiyah sahabat-sahabat lalumpatan kabeh masyaallah karim gitulah para jamaah kaum muslimin summa kataba Abu Musa ilal Yaman yuratan ka Yaman anna khailan mabusatun ilaikum min Muawiyah liandura ashab Ali wa amilhu bil Yaman wa amilhu bil Yaman baggo bilanas dirinya narimal manusia min Abi Musa zalik summa madu bisunil Yaman berangkat ke Yaman wa kana amilu Ali pihak Ubaidullah saat eta di Yaman Ubaidullah bin Abbas barang datang urusan-urusan itu kibisun kadinya lompatlah Ubaidullah sebagai gubernur Yaman diserang harita kubisu ka Yaman lompat ka Kufah datanglah ka Sinali dijadikeunlah khalifah di Madinah harita Abdullah bin Munabbi tetap didatangan kubisu dibunuh Allah bahkan anak lagi dibunuh kembalilah ke Syam ka Suriah jadi kitu bae ti baheula ge kulantaran Muawiyah baheula nu ngamimitian datang ke kuari Suriah, Palestina, Mesir, Baghdad, itu Iran, terus ke Maroko, terus ke ditu ke Turki, Mekah, Madinah, maleureun-eureun terus bae. Datang ka turun mah di kuari can sabaraha. Ieu sakieu teh urang geus dahsyat jasa engke bakal leuwih dahsyat deui unggal nagara kabeh kalut. Moal wakat turun Mahdi lamun teu kalut seluruh negara. Kalut heula kabeh negara. Bakal timbul satu masjid satu gereja teribut kumaha satu masjid satu gereja teribut kumaha geus pemimpin organisasi berbeda
ribut antara organisasi partai kitu kene versi kiai jeung kiai wah ambalaya geus puguh Islam jeung kafir muslim berarti setengah hiji pohara bakal kalut anu luar biasa ditunggulah kedatangan Mahdi rindu akan datangna Mahdi engke di Madinah ka Mekah ka Karak di Beat mawalah bendera nu hideung tadi lompatnya na ka Suriah ke bakal cicingnya na di non Baitul Maqdis di dinyalah engke bakal aya bantuan ti Gusti Allah 300 para aulia Allah asal amprok sasalaman ditembak ngebul terus kitu da urang geunah jasa teh geurah asal sasalaman jeung Mahdi guys mulai ke Amerika, ke Eropa, ke Australia, ka dieu ka Indonesia, acak-acak kabeh kumanehanana. Satu suara lah eueuh deui khalifah hanya satu Mahdi. Eleh kabeh. Kakarak di dinya ngeunaheun urang hirup. Gereja dihancurkeun, katil-katil dihancurkeun. Anu di ditu teh naon gara paranti pemujaan Hindu Buddha teh anu di itu naon ngaranna naon ngaranna kalen teh dasar osok ka ditu meureun nyaho tukang buka kuncina masalah kajian hukum Masya Allah ieu mah urang ngan carita ulah kaget bae tetep bae urang mah ngadoa mudah-mudahan urang dilindungi ku Gusti Allah keluarga urang diraksa ku Gusti Allah lembur urang negara urang diraksa ku Gusti Allah rakyat jeung pamarentahna mudah-mudahan diraksa ku Gusti Allah bi barokati umil Quran